ai cu emak. Lebaran teh sabaraha poe deui kuring ieu teh? 2 poe deui. 2 poe deui. Heeh. Ai ulang mah mun baju. Heeh, teuing. Heuh teuing ai Batur mah geus maruli baju. Aing era ku batur, can kabeli baju-baju acan, erakeun. Bapak eueuh balik. Nyarek iraha balik. Mana kita ngalah simut, geura keur buka puasa teh. Daging, sayur, sop. Kita ngalah simut. Eta cenah. Simut itu tadi kotor. Ayam. Yo. Alana ge hoream. Aing geus naik. Tah, kitu boga dugaan tah geus naik tadi teh. Ieu teh tadi teh. Oh, beres oke keur buka ke. Heeh, geun ieu geun. Tong dibere. Oh, tenakan tahu. Tuhan. Anu urang rek kumaha geus. Sakodong deui apa? Mending urang minta jatah kasih mayu. Urang meuli baju gitu. Erakeun ku batur geus meuli baju. Di titah nu kararieu mah naon mah kabeuli? Mana ya? Kuing wae. Mana pangeutikna ceuri ka malah teh tuh malah. Hayang leutian, pokona mah hayang meuli baju, pokona mah era ku batur. Oh, bener ayo atuh ayo. Cek. Lain ayeuna teh tereh ya ka lebaran paling 2 poe deui loh. Lain geus meuli baju lebaran can keur budak. Oh, mus geus sewang ieu mah tuh. Mus. Kuring mah pusing ya keceu si kuda jeung si pudi can kabeuli eta baju lebaran. Eta boga duitnya. Dadek kumaha-kumaha teh boga duit atuh si bapakna tuh datang. Teh duit di mana gitu tuh. Jangan da waktuna ya budak karunya tuh. Pusing wae ukur di baraban simeut we teh. Matak teh gede-gede teh budak teh. Zaman teh pakai baju alus mah. Ceuceun ngadat cucu yuk. Pasti budak ayeuna mah. Awakna leutik soten kawanina mah ngadat teh segala dicapluk. Kursi meja naon dicapluk teh budak dua eta mah ngadat. Bulan ini lain minung anu. Eta budak. Kan pusing mah dihakan ku aing teh katel teh. Aing. Dahar. Ke mana di? Nganggut. Abong keneng geus meuli baju lebaran. Coba duit mah Jor. Baik. Baik. Aing meuli kage jual ku aing tah. Oh tanah sa jor teh teuing jual ku aing. Moing. Naon? Deui teh. Batesan meuli baju. Baju. We yeuh, mau ge ieu ti baheula yeuh baju. Nang ieu na sia teh. Meuli baju. Ngalah simut wae teh menang-menang hoream. Ye. Tampo aing mah gaya. Meuli pakaianna jadi perhatikeun. Bae sia mah asal mau nu gaya jor teh teuing maneh malah. Eueuh duitna eueuh aing teh pusing gitu teh. Mak, pokoknya gue nggak yang baju. Aduh, aing mah ngaralat kitu jeung Baju. akan bejak kaca lah aing mah. Belum dihakan gitu sih. Aduh, aing penting di budak radio dua nana dan beli baju lebaran dia datang mana aing teh boga duit. Oh, nggak tak kudu daeng. Aku budak teh mah kudu. Eta teh keur buka puasa. Kalau ada untung. Aing teh main. Oh, gede-gede budak teh di mana ge ieu mah. Aing kudu saha? Cung batu deh. Eta anak maneh bangor-bangor teuing. Taliwar itu budak teh. Eta nyaho? Ayo kamu. Makan moal padahal mah ieu teh. Bangor budak teh nya. Ieu teh aya naon? Maona ieu budak teh. Lompatan Aduh, tadi jeung Kang lewe. Aming, hampura di kami itu. Lah dicai di Aya naon itu lumpat carekan Kang Aming. Aral tuh dah harayang meuli baju. Hayang meuli baju baju. nanti eueuh tuh boga. Ke lebaran beureunan. Itu kan sakedeung di lebaran. Atuh pantes we. Da ieu nanti pan jeung lebaran budak pantes. Taruh Baju baju. lain bieu teh. Ui kamu kayak baju kana teh. Kamu Sabokon begitu cing goreng picu. Picung. Ini batu dia.
lebaran budak biksu. Itu batu dia. Kejual. Carekeun wae, ieu mah carekeun wae. Katanya Ini karunya kan marane. baju lebaran batur geus mareuli nya urang can meuli mah Gara-gara studi. Pokoknya mah duitna aing teh. Duh, nyaa. Buru kumaha? Heuh kieu atuh ayeuna mah. Ya. Kami mah ieu mah hitung-hitung sodaqoh meureunnya. Ieu aya amplop di jero duitna lumayan lah, aya 500.000. Aduh. Juga ada mah mahir beli baju apa? Karena duit mah. Udah aku dia siap balikan kanu baju. Titah Kang Oni reka kota mak teh sanggup. Kudu lompat kade di bawah ka warung, ulah di bawah ka warung. Daguan. Nek ka mana Mang Deden? Hah? Ini HP rek mangulikeun baju. Rek ka kota. Baju. Heeh. Tah ahlina. Pokona mah anu pangmahalna. Pokona mah di Suralayan. Ukuran S-nya S. Bikin Warna es. Oh, pokoknya hebat lah. Ieu duit. Nah, uing hayang ngupang mahalna ieu duit teh ieu mi HP. Sabaraha ieu teh ya? Terus si diri. Pokona mah 500 juta lah eta mahi. Nah, Mahi. kade ieu. Warna nu warna. Lupang mahalna pokona mah. Kade ulah teh eta. Warna anu kumaha? Bae anu kumaha oge. Pokona lupang mahalna awas. Siap. Oh, me HP nya kade awas ulah kamu manakeun. Ulah pameri baju lupang mahalna awas. Aya ukuran teh S. Pokoknya 20.000 menang. Tenang. Mama Deden. Pokona mah halus. Hayang lupang mahalna, beakeun duit eta. Bae pokona mah. Ulah diengkengke. Budak. Heeh, lah kumaha aing pokona. Sabar poe mau ni wali teh dah. Deden. Ngomong macam ayeuna ge Abang Deden. Oh, aju. Ansa poe. Poe. Aduh. Pokona mah itu dibelikeun kabeh baju nu pangmahalna keur lebaran, hayang sarua jeung batur. Amaneh. Batur ge bararagus dibelikeun wa mah. Assalamualaikum. Geuning datang. Lah, ayeuna mi banglaran yangan baju mahal mah euy. Buru lah, mana baju kerwin? Mana? Oh, eta. Alhamdulillah. Yo, 5 pasar ke karek menang. Diuk. Sok pangmahalna. Oh, grafik ajaran ai maneh dong. Awas sabun goreng. Amanah, ibang mah jelema amanah. Sok. Tulus lebaran teh kuda tulus. Mana? Buka atuh grafik ajaran nih. Mana? Mahal. Sok. Menu keur urang ieu mah. Ayo wing. Ajaran lah anak. Mahal eta teh. 500 beak mahal itu nya. Iya, padahal. Beak Jika lalai. pada ieu saeutik meureunnan tah. Oh, kalah juga meong gede. Lalai baju tuh udah bener Mang Deden mah deal euy. Ukuran naon ieu ukuran naon? SS na lo batuing ngabejaanana mah. Ayo. Kakak juga mau pergi sawah. Mang Deden. Yo. Pirage ieu saeutik tinggal neuteuk atuh pirage. Udah gila. Sakitkeun baik-baik. Ya, mah kapake. Resepeun dalam mah. Jawab sia tanggung jawab. Mah. Caritana eta teh budak mah baju siga babagi sawah. Tong mani. Di sewa layan eta teh ukuran alus batak budak lagi rada atoh ka dieu enakeun mah. Sia mah ukuranna ek. Oh, kan salah ngabejaan ge kitu loba ting es. Ini mah teu bener. Bener. Banyak mau baju juga kieu. Tebak lain. Masih galalai badot. Udah lalai bak. Tukar deui ya. Da bisa diteuk saeutik pirage. Amu. Dor gitu aing mah pusing gitu. Rewel. Cina balik deui mah, cina tukeran deui mah. Init. Pusing aing mah. Ayo, yuk mah tinggal kitu engko saeutik dipotong. Pusing aing Bunting. mah. Init. Budak aing dipangulikeun segala lain. Rasain lu dikerjain. Ampun, budak si Ona. Aing teh udah bingung ya. Bunting aing mah.